Jadi hayang pangnembakeun urang teh ayeuna teh neuk ka mana cing, heueuh bener pisan. Jadi ayeuna teh sekitar jam 4 sore dan caritana mah urang teh rek nguseup deui pokona mah. Kusabab urang penasaran da ieu teh eupanna teh meunang peuting pokona mah. Tah jadi urang di dieu rek ngagunakeun eupan siraru lamun di dieu mah, tapi ting lamun di maraneh mah ieu teh ting eupan naon pokona mah. Jadi eupan nu kieu teh biasana mah lamun tos hujan sok rabua pokona mah, lamun teu peuting sok rabua kana listrik pokona mah. Tah eta alus jeung eupan beunteur mah. Tak ayeuna urang mecakan nyata di Buangan deui nya di deket Batu itu tuh sugan we nama upana nu kieu mah soalna biasana sok rada gacor gitu. Jadi tong lilating gacor jeung henteu namanya urang pecak we ayeuna tah ieu di spot nama deket Batu biasa. Biasana di dieu sok lobaan nyata. Jadi urang ayeuna urang pecakan deui pokona mah. Tanpa basa-basi dan banyak bacot pokona mah tadi di urang bakal ngeupanana tong hilap eta buluna teh atawa jangjangna teh kudu dipiceunan heula. Lamun bulu-buluna atawa jangjangna geus dipiceunan ge seperti nepi ka bersih ge pokona mah teh langsung diasupkeun kana useup. Tah jadi seperti kieu leupeuna teh nya langsung dikayetkeun tah tong lilating tah urang teh langsung dialungkeun ka belah ditu langsung slom pokona mah. Tah di dieu teu langsung buburu meunang urang teh da kudu nungguan heula kudu sabar jadi tukang nguseup mah pokona mah. Tapi setelah nunggu sekian lama pokona mah da ieu teh eueuh nu ngagetruk-getruk hiji eta urang teh langsung pindah we ka nu sabelah hilirna pokona mah. Jadi sugan we di belah dieuna mah aya tapi urang teh kudu sabar meureun nya nanaon lagi sabar moal langsung aya pokona mah nya. Jadi tukang nguseup mah utamakan kudu sabar pokona mah kudu daguan da moal buru-buru nyangut pokona mah da lauk ge bakal bakal ngameupan heula mana nu alus mana nu henteu. Lamun nu alus pasti nyangut lamun nu gorengan moal da meureun teu beukieun pokona mah. Tah jadi di urang teh di dieu teh geus lila-lila aduh rada bosen teuing kumaha ieu teh ting ayaan ting eueuhan curan teh da teu katingali pokona mah. Geus teu karasa urang teh cicing di dieu geus setengah jam aduh cec urang teh can aya nu nyangut-nyangut tah urang ge geus dipindahkeun deui pokona mah ka belah deket Batu tah ge nya celom cek urang teh. Sugan we di dieu mah ayaan we teh dudu geus dipindah-pindah ka itu ka dieu eueuh nu ngagetruk-getruk euy ting kunaon ieu teh eupan teh ting sebuah ting kumaha curang teh euy. Tapi urang di dieu teu menyerah begitu saja pokona mah di daguan nepi ka aya nu nyorang pokona mah nya. Tapi tong hilap ieu lalajong nguseup kudu bari ngopi bari ngudud pokona mah ameh teu bosen-bosen pokona mah nya da aya nguseup mah kadang aya kadang eueuh pokona mah. Jadi kudu disiapkeun kopi jeung udud teh soalna ieu mah videona teh rada panjang tadi ditu urang teh langsung pindah di posisina teh euy da eueuhan wae di dinya mah urang teh bosen pokona mah. Tadi di urang teh naek nyobaan deui kana spot nu anyar pokona anu alus sapepe teh di dieu teh urang aya nu nguseup curang teh euy aya dua makhluk pokona mah. Jadi di dieu teh urang teh papanggih jeung nu nguseup duaan ieu teh ting saha pokona mah urang ditu urang kulon curang teh geus meunang can Mang geus cenah da urang mah ti tadi ngusupna ge eta eupanna kunaon curang teh. Ari jawabanehanana teh nya Mang ku beunteur cenah eupanna mah lain ku cacing tah di dieu urang rek nyobaan deui kana spot anu baru pokona mah anu anu jero pokona mah ieu mah. Umpan nu sekian kalina tah ku urang dialungkeun deui ka belah dinya ka nu rada jero plung pokona mah tah urang di dieu nungguan di lila pokona mah nepi ka berjam-jam tapi teu kungsi lila we teh urang teh aya nu ngaranjeun tapi ieu mah ting naon sok urang teh ieu mah rada beda nyorangna teh. Jadi ieu mah nyorangna teh rada kukurutukan tah pas diangkat teh ieu mah si horeng teh nyata ieu mah ada udang di balik bakwan cuk urang teh oh ieu mah nyata urang ieu teh meunang hurang oh hurangna teh badag coy eta lumayan cuk urang teh kumaha lamun meunang loba mah. Jadi umpanna teh ieu mah alusna teh jang hurang jadi ieu teh tah jadi eupan nu tadi teh bea ku hurang tah ayeuna ku urang dicobaan deui sugana meunang hurang atau meunang lauk nu sejenna pokona mah urang penasaran euy di dieu teh soalna lamun nguseup teu peuting mah ieu teh raranyut nyata tapi ting ti beurang mah aduh ieu teh ting ayaan ting eueuhan soalnya. Tapi cok urang teh di dieu teh ting eupan anu butuh ting lauk nu eueuhan cuk urang teh ieu mah euy. Saueuh anu nyangut-nyangut ieu teh cuk urang teh di daguan lila-lila teh ieu mah. Tapi da urang teu nyerah begitu saja pokona mah da urang teh hayang strike pokona mah nya strike ikan beunteur pokona hayang nu buah-buahna. Jadi urang teh ditungguan we nepi ka 55 jam pokona di dieu teu usik-usik hayu we dialung ka ditu alung ka dieu urang teu bosen-bosen da urang teh hayang strike pokona mah. Jadi kanikmatanna teh aya di pelangkungan tah jadi di imah ge urang teh ieu teh keur nyieun jujur teh cuman can angeus jadi bahan-bahanna teh urang teh pesen heula jadi can datang ayeuna teh ting irah datangna pokona mah. Tah urang teh geus rada kesep pokona urang nyorang tah urang teh bergegas pokona mah tah ieu teh jadi karek meunang hiji nya tah urang nu tadi. Tapi urang rada salpuk euy kana tangka cau itu tuh biasana mah sok loba cacingan nu kitu tah urang teh naek
di dieu teh kalah cacing sugan we ku cacing mah rada gacor pokona upana teh tah kurang teh disuai-suai nu kieu teh da biasa mah disok dina nu kieuna cacing-cacing nu bareureum ningannya tapi curang teh di kurilingan di hayo we tangkacuna teh di suai-suai teh curang teh terpaksa teh urang teh ngagali taneuh di dieu teh sugan we curang teh da ai eta na mah loba di dieu teh wadukna mah tah urang teh dikorek-korek pokona mah pas teu kungsi lila urang teh tamanggih hiji di dieu tah ayeuna urang cobaan ngeuseupna teh make cacing